dipuateun di hati moal mahi, tetapi Allah dipuateun di hati orang mukmin asup. Masya Allah karim. Percikan Kangjeng Nabi ketika Allah qabada qabdatan min nurihi, segenggam dicokot dijadikan cahaya Kangjeng Nabi. Cahaya Kangjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut jeung alam-alam. Ya Allah, teu sadar urang teh bahwa di diri orang aya percikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal dateng ka teu sorga kajen kumaha. Kapolsek sorga, Kapolres sorga, Kapolri sorga, cuman diperhitungkeun heula kena ngojai di neraka jahanam sakedeung 1000 tahun. Lamun teu bener ya lewatnya naka ditu, lewat ke sorga sep lewat teuing. Teu kitu teu malalagaan jak kiai ge nu kana neraka loba atuh komo polisi atuh ieu mah keur carita. Ya Allah ya Rabb, lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka, Allah nu bogana hanya cerita. Allah nu bogana. Maka manusia yang paling hebat Kanjeng, urang penerusna paling istimewa kumaha? Setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon. Sebab naon? Aya percikan ilahi. Kesalahanna hanya dirina. Ketika orang kapanggih jeung pejabat, baju kebesaran dipake, di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kangjeng. Masya Allah. Orang bisa pelukan sama-sama aya percikan. Adapun baju beda, beda baju, beda langkah ke di akhirat nanti, beda tempat. Wallahu a'lam. Tuh saya maju seri bae. Ya jelas mah aya percikan. Urang kapanggih jeung kiai apalagi nya nama sering zikir, sering baca Quran, sama-sama aya percikan ilahi, aya percikan Kanjeng Nabi. Ketika urang kapanggih jeung kafir sarua bae, mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah. Di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka. Nah, kapanggih urang jeung nini peluk nini. Kapanggih jeung jahe lebih erat. Tuh kahayang sia kan, dasar bajingan. Kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra, kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj. Dalam artian Isra lempang ti peuting, hartina lempang ada satu yang dicari, hartina peuting adalah